Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar muqawwilil laili 'alan nahari tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal ihtibar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tirjahil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa iftar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taftahu lana biha babaridu wa taysiri wa tagliqo biha anni babasal wa taysiri wa takunu lana waliya wa nasiron ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa atib qulubal alamin bi asri alaina wa asbis qawlan bisal mahad. Ya Allah ya Latif ya Muyassir kulli asirin yasir lana liana kul asri yasiru alaika wa salahan wa surran wa tarjukuna rizqan wasi'an bidrun wa wasobi adada kulli syai'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadana awalahu rahmatun wa wasitahu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Wa qala aidan inna Allaha yaqtiqu fi kulli sa'atin min Ramadan min al-laili wa fi lailatul qadri yaqtiqu bi adadi man muqaddimu min al-islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Dipanjangkeun yuswa Allah Subhanahu wa taala mugia bari disareng ngalaksanakeun ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Turtadibu min rizqi rizqan kasiron halalan thayyiban mubarakah Qur'an wasi'ah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke tunduk waktu ningan mangsa niti wajin mustari dipisahkeun ku Allah jasadna sareng rohna. Tegasna maot aya mugia kurang sadaya dimautan ku Allah Subhanahu wa taala. Gerdina aya syukur ka Allah, taat ka Allah, ibadah ka Allah. Tegasna menang titil ahli sadah dunia sareng akhirat dimautan titil husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pangaosan Gusti Murid hormat kalayan mugia dimulakeun Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana dina ieu waktos mugia kagolongkeun karena termasuk anu ahli bagja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab dawuh Allah Subhanahu wa taala anu pidawuhna qad aflaha man tazakka. Mangka qad di dieu oge makna nuduhkeun kana makna litahqiq. Tegesna mangka teman-teman bagja man tazakka tegesna jalma anu bersih. Di dieu tajabka di dieu termasuk yakni min dzikrillahi kasiron jalma anu dikir anu nyaurkeun dikir ka Allah Subhanahu wa taala termasuk dzikron kasiron sanes kanten dikir teh ngucapkeun lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termasuk urang ngalaksanakeun sagala rupa gerak-gerik ibadah anu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala itu termasuk jalma anu dzikrullah dzikir eling ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadayana kababekeun jalma anu dzikir, jalma anu nyeueurkeun eling ka Allah Subhanahu wa taala ku ngaliwatan dzikir hate termasuk ayeuna aku termasuk dzikir sir. Oke termasuk oge deui dzikir jahar ucapan lafaz lisan urang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge ucapan-ucapan awasan Al-Qur'an tasbih
zikir tahmid tahlil itu termasuk zikrullah, zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, termasuk kurang sadayana mugia di luhur ujung petu teh anak usap sapatu bahasana teh kir saduing siku dilengkahkeun anggota badan sadayana kana tempat pangaosan wit perangkat di bumi masing-masing lengkap kaya tempat ieu mah pala anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala termasuk maqam mahmudah mugia urang sadayana masing kalebetkeun deui zikir anggota badan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dawa Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu jalma-jalma amanu anu pada beriman eta si jalma-jalma dzkurullah eling sira kabeh ka Allah Subhanahu wa taala. Jalma-jalma anu pertama jalma-jalma anu beriman tinangtosna jalma-jalma anu beriman daek ngaji Al-Qur'an itu ciri jalma anu beriman daek ngumpul ngariung dina tempat majlis ta'lim itu ciri-ciri jalma anu beriman ngalaksanakeun sagala paparentah Allah Subhanahu wa taala anu dilandasan pondasina di dadasaran ku iman. Kinten-kinten jalma anu teu beriman ka Allah Subhanahu wa taala daekeun kira-kira silaturahmi moal. Kumpul ngariung di majlis ta'lim sapertos kieu dina pangaosan moal. Moal ngaos Al-Qur'an moal tarawih moal puasa ge moal. Kusabab di dadasaran pondasina jalma anu beriman mangka ku Allah digerok ya ayyuhalladzina amanu jalma-jalma anu golongan beriman udkurullah eling ka Allah Subhanahu wa taala ngaoskeun tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu termasuk zikir jalma anu beriman. Oke, termasuk urang ngalaksanakeun saum sareng tadarusanana ngalaksanakeun saum sareng tarawihna oge tinangtosna titik temu terakhirna urang sadayana ditambihan ku ngalaksanakeun wajib ngabersihan badan satahun sakali anu termasuk ngalaksanakeun zakatul fitrah atau zakat fitri. Jalmi anu ngalaksanakeun saum sebagian parantos ngalaksanakeun sebagian zakat fitrah. Malah bahasana kuring mah keun wae teu ngeupentingan takbir ge. Erek muru pentingan Lailatul Qadar we sugan cenah. Tara kacualikeun disunatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ka dieu. Tah dina malaman-malaman ganjil malah kudu nyeungeurkeun iktikaf di masjid. Niatan iktikaf di masjid kalawan atuh termasuk dina wengian Lailatul Qadar teh dina wengian anu ganjil-ganjil. Jadi kolot timbareto teh sok nyebutna teh malam teh malam 21 malam salikur cenah. Tah jadi kolot pahala lagi geus sebagian menang hidayah dina putingan Lailatul Qadar teh dina wengian anu ganjil contohna seperti ngamalam bahasa kolotna. Pas ngamalam teh malam salikur dan malam tilu libur malam 25 salawe maksudnya malaman salawe cenah budak 25 ada malam deui malam 7 libur katuna sapan libur. Dina wengian Lailatul Qadar anu sakitu geuningannya meneranana urang diperdekakeun ku Allah Subhanahu wa taala sabing bilangan jalma anu termasuk eta ngengingkeun dina wengian Lailatul Qadar bi alfi syahrin sabab 1000 bulan turta tanazalul malaikat dilungsurkeun ku Allah pirang-pirang para malaikat maghfirah malaikat rahmat malaikat ku Allah Subhanahu wa taala dilungsurkeun dina wengian Qadar. Allah Maha Kuningan binas kumpulan padilah nahimana dina wengian Lailatul Qadar. Mugia urang sadayana sabagian dina wengian anu ganjil sing kalersan ngengingkeun cing aku saumur hirup teh kirang bara unggal sasi saum urang ngengingkeun Lailatul Qadar.
saumur hirup macing sakali maatunya ku Allah teu dikersangkeun ngahasilkeun ngengingkeun wengian Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke nu saterasna patali dina sasi Ramadan awalna ngahasilkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala, paratengahanana ngahasilkeun magfirah Allah Subhanahu wa taala, oge dina akhirna oge mugia urang sadayana masih ngahasilkeun diperdekakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boro hinggakeun urang anu masih keneh hirup bisa urip, bisa ngadoa, bisa usaha. Hinggakeun almarhum almarhumah anu meunang rahmat Allah Subhanahu wa taala dina sasi siama keluarga urang sadayana anu parantos mulih ka jati mulang kasal Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli kubur oge diperdekakeun ku Allah. Tah ahli kubur urang oge dina bulan puasa mah dikaluarkeun dewe pembebasan. Lamun ahli rahmat ditambah-tambah rahmat, tambah-tambah bagja. Kagitu. Lamun ahli siksa wayahna meunang kasenangan heula kabungahan dijahit dina siksana. Dina kusabab ku kaagungan bulan puasa, bulan Ramadan. Kumaha datang mangsa keluar dina bulan Ramadan, datang mangsa bulan Syawal. Wayahna emer eta mah kembali deui ahli siksa tetap dina nandangan siksa deui. Ahli bagja tetap nandangan dina kabagjaan. Tah mugia urang sadaya oge dina ieu sasi saum awalna mugia sing ngasilkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala pertengahan puasa dina sasi Ramadan teh sing ngahasilkeun pangampura Allah Subhanahu wa taala dina akhirna masih aya diperdekakeun ku Allah Subhanahu wa taala akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala ulah sampai ka kurang diasupkeun ka neraka masih kenging diperdekakeun ku Allah dina sana neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalma anu bungah datang mangsana asup bulan Ramadan mangka ngaharamkeun Allah kana jasana kana seuneuna neraka hinggakeun boro-boro jasana meureun buruk salamar ge ku Allah teu digeunakeun kana eta seuneuna neraka. Mugia usababia urang di awal oge pertengahan oge di akhir masing diperdekakeun ku Allah tina seuneuna neraka. Amin ya rabbal alamin. Oge patalina dari sahabat Anas werehna urang tinggal laksanakeun saum teh diwuwuh ngalaksanakeun tadarus nu getol tadarus mah nu getol ngaji Quran. Tak kitu sabaraha tamatan urang ge digana alhamdulillah urang ge tamat ngan tamatna tiga ukur tamat 10 tilu wangsulan urang. Ya, pinter teuing eta mah. Oh sahabat Sayyidina Ali, aku kayak paheula-heula patamatan sanu pangheulana bakal jadi minantu Rasul panringan. Anu sabagian maka karek menang satengahna, anu sabagian maka karek menang sabaraha. Tilu parapatna, ari Sayyidina Ali mah pan geus langsung ngaleha-leha mun teh basa urang mah. Batur maka karek menang tengahna, Sayyidina Ali mah geus tenang-tenang. Tak kitu. Padahal naon sadayana ge tetenya dihasilkeun ngaos Quran satamatan namun aya nu telat aya nu cepet mah nyaeta nu ngaos 10 tilu wangsulan ganjaranana sami sareng ngaos Al-Qur'an satamatan. Tarawih biasa sareng witirna sama sarakaat oge teu maksakeun mah kurang-kurangna hese dina maksakeun oge batur kamarana nya urang ieu. Padahal ayeuna witir teh keur jalma anu turut tumut ahli sunnah wal jamaah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangka termasuk witir teh itu sunat anu diwasiatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka titelna oge sunat teh sunat muakkad. Ari sunat muakkad teh anu sunat sawatara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktos jumeneng teu pernah ninggalkeun kana eta pasunatan termasuk sunat witir. Maka disunatkeun ku Rasulullah sunat muakkad eta witir. Mun imkan pengama wayana tong makabarari kurang ka salat isya teh cing aku mun mampu 3 rakaat teu mampu mah cing 1 rakaat mah. Usul sunatan witir rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu akbar kitu. Niatna geus maklum sami we cara anu diberjamaahkeun. Nah lamun berjamaah makmuman lamun sorangan mah berenang tak kitu. Mun parit teh usul sunatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Minal witri sama anu aya witirna. Patali deui dina sasi saum teh urang sadayana supaya saumna dimakbul makbulah mabrur mabrurat ku Allah Subhanahu wa taala
kalawan patali sareng fitrah. Ayeuna mah geus tuntas, geus umumna ngalaksanakeun fitrah. Jadi sesuaikan pengajian teh kudu bisa nyesuaikeun jeung kabutuhan urang lingkungan masyarakat. Sakitu. Masyarakat urang keur ngabutuhkeun kana ilmu ngalaksanakeun fitrah. Kan ari fitrah mah tetep ku beas tilu letter cangkir pasan ge lain samud sapulak. Ari samud mah ngan saukur kadar saletter kurang tilu cangkir leuwih eta mah samud. Ieu mah sapulak. Sapulak zaman harita zaman urang Baghdad di zaman Rasul disebutkan sakati Baghdad teh nepi ka 3 letter sacangkir. Sakitu teh sacawukan bahasana teh. Ai urang mah meureun boro-boro jelema leutik mah ngalakan saletter setengah ge digana pirang-pirang untung. Tah wajib ngaluarkeun ayeuna jaki aya mujaki jalma anu ngaluarkeun zakat ya kahiji kudu kena kana waktuna, kadua termasuk disyaratkeun ngaluarkeun fitrah teh beas nu di ala kakuatan di eta tempat di eta lingkungan. Dari nama waduyetna oge kudu meuli heula beas. Berarti tetep wajib ngaluarkeun zakatna beas. Patulah patalina urang saum hayang anu puasa anu makbul-makbulah mabrur-mabruroh teh artina ibadah puasa anu jadi bade ditambi. Kahiji puasana kudu nganiatan tur deui kudu dibarengan jeung ilmuna ngajaga ngaraksa kana perkara anu ngabatalkeun kana puasa. Sakur-sakur perkara anu asup tina bangsa lindiangan parat kana patuangan mangka eta maka ngabatalkeun puasa. Eta mah insyaallah bakal kajaga ku urang, bakal karaksa ku urang, tapi tah ieu anu rada palaur mah ku urang teh teu bisa ngajaga ngaraksa teh perkara anu mata ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Teu batal puasana balik tak batal kana ganjaran puasa. Dina keayaan puasa urang sararea mugia bisa ngajaga ngaraksa. Lah ulah digede-gedekeun teuing atuh aya ngawadul teh cing pan urang teh keur puasa ka ngawadul teh mika ampun eueuh puasana eueuh perena. Teu peribasana mun kuli mun tani mun dagang teu ngebon teu mamanggul ngawadul teu ngagogotong bohong teh asa kurang sugema. Pan urang teh cing atuh da keur puasa kurangan tah kitu. Lain perlu dikurangan deui wayahne berean bulan puasa mah ngawadul teh sakitu. Tah ngomongkeun batur teh cing atuh bulan puasa mah lain kurangan deui cing berean. Cing kira-kira bisa berean moal ca. Kitu bisa teu bisa hayang batalna aya puasana bener mah. Bari puasana jadi kahiji urang berean ngawadul ngabohong teh kadua gibah ngomongkeun batur katilu namimah ngadu-ngadu batur kaopat supata sumpah anu palsu. Artina palsu teh ai hate itu ai lisan ieu eta pagedruk sumpah palsu kitu. Mangka nu kumaha lamun dipagawean kitu la tabtulu sawamahu ae tabtulu sawabahu. Eta kitu peta teu mata ngabatalkeun kana puasa, da teu mata sugana kitu teh anu garing jeung gerong teh gara-gara ngawadul dengan bukan batur. Jadi karasana teh resang geuna. Atawa bisa ngawarkeun gara-gara ngawadul jeung ngomongkeun batur ngadu-ngadu batur teh jeung sumpah anu bohong teh anu palsu teh ujug-ujug wareg we patuangan teh. Ieu mah anger we keokan. Bener nya? Kukuruwukan teu mah. Tah gitu. Jadi perkara eta teh teu mata batal kana puasa nama ngan dibahasakeun merlempeng mah capek gawe teu pake anas beuteung kekeokan bukan gegerutan genggerong garing tak kitu tahan lapar jeung dahaga ari dibuka di hadapan Allah dipasikeun ladang puasa urang teh mah eueuh nanaonan la tabtulu saumahu
aya tabtulu sawabahu teu mata batal puasana balik tak batal ganjaran puasa naonan urang keur ditepas batur teu kanyahoan ngobrol teh ngeunah halus-halus der teh marengkot ngomongkeun batur na'udzubillahi min dari istighfaran ku urang lah istighfar minimal puasa urang teh 48 hari aya nepi ka benerna jeung jadina teh ditambahan ku ngalaksanakeun fitrah. Nah, sabab naon? Eta saum urang, saum hamba Allah, lamun urang can dibayar fitrahna, eta teh cenah mu'alafun cuman teh baina samai wal ardi. Karena puasana hamba abdina Allah mu'alafun cuman teh ta'alluq baina samai wal ardi antara bumi jeung langit. Luhur nepi ka handap teu nincap teu napak ti handap geus init kaluhur ka langit can nabi kekeleyengan tah puasa urang teh moal ka mana tuh hatta yu'adiya shadaqatul fitri malah sahinggakeun nepi ka mana malah ngaleyeungna teh sahinggakeun nepi ka nekani dicumponan dibayar shadaqatul fitri shadaqatul fitrahna geus dibayar fitrahna mangka eta diangkat ku Allah ka langit. Wa idza ada shadaqatul fitri jalallahu lahu janahani. Tah, santosna kitu eta dibayar fitrahna terus fitrah teh dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala hu eta fitrah teh malaikat dua jangjang. Malaikat dua jangjang anu jangjangna teh ahdor ini anu bangsa harajo hejo kabeh warnana teh cenah. Terus teh yutayiru bihima niber atau iber eta malaikat anu dua jangjang teh ila samai sabi'ah ka langit katujuh nepi ka eta puasa teh dibawa ku pirang-pirang fitrah dijadikeun malaikat dua jangjang anu dua jangjang eta teh ngangkat kana puasa mawa eta puasa jalma ila samai sabi'ah ka langit ka 7. Alhamdulillah. Sabar belum tekapkan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.